Banglus lampahipun Astra jingga halu mampah metu alas manjing alas Kang Samyam Raja Desa doh iya mapai jungkrang mipir-mipir pasir nulung kawi yaeta nampi pancen tikers napi kenyangakeun layang kasawarga Maniloka perjalanan anu sakitu rumitna tuna lampah eta garis kacarios di hiji tempat doh anu matak geuman wah matak pika keuman daya sanes ieu teh rombongan begal-begal sakur jalma anu ngaliwat jadi mangsa manehna malah lamun teu mikeun harta kakayaan dina harti bakal balik ngaran doh leres tega moal boga rasa dosa dina dirina teu boga rasa dosa dina awakna dina nandasa batur geus teu aya hati nurani itu halu mampah jigra-jigra pengawakan jangkung geuris Mardada hege sapa medale pun tindak gendengane pun bendrong lah dia dulur-dulur nu sarasip hege gula coba apruk rungkun papai anu bala dah talungtik hiji tempat anu sakirana bakal jadi lar-lar liwat jelema saha nu ngaliwat ka dieu dina harti jadi mangsa dah hege ieu gudang geus kosong geus runtang aya urang teangan harta kakayaan hege gula Cepelang cipangayaman cimanu parigi deui rek pulang ka Mamelangan dia terbalik deui hiburan kieu aing tidak kumaha maparerkeun we sieun stres sing loba hiburan we urang mah aing loba kabingung mah lapangan kerja sempit wah sempit ayeuna mah kula ekonomi awut-awut ieu apung-apungan apung-apung bebelieun apung-apungan bebelieun mararaha bener jadi supir pangabutuh nyedek di imah nyedak tuntutan di keluarga terus-terusan jadi tentara pamajikan hayang diri bonding pemajikan yang diri bonding can anak teh ada teh anu kolot ainu ngora yang dikreul ainu rupa-rupa kayang nanya pageris anak nu cika hayang mio nu cika nu kadua hayang komputer amuing eta tuntutan nepi ka kitu ainu nu bungsu katilu hayang laptop Allah canu awewe naon teh kahayangna cita-citana hayang jadi hostess alus luhur ai hostess naon aing teu ngarti pejabat tinggi teh pejabat tinggi bukan teh ketua DPR hari usaha nganukur kieu jeung kieu aing aya hasil aya henteu pan da geuningan batu menta ka batur teh ai menta mah asa dijajah geuninya atuh nya jeung era we asa nyentuh kana hate ai di penta teh asa dijajah mulukan teh dina marena geus teu ridho teh nya
tapi namun temere betingna ku aing digarong. Betingna digalaksak cenah. Oh rezeki teh ladang tinu kitu we nu dihakanan teh geus panasieun beuteung. Lainnya. Tapi parendene kitu da puguh kumaha atuh aing kudu hasil poe. Itu ku pangabutuh atuh. Gara pek pikir ku maneh. Rasa ilo bapak kabutuh mah. Sok rada poek pikir. Kieu teh mapan pamajikan teh bosen. Dua nana minta diserahkeun. Oh ayeuna teh. Dicabut ku mitoha aing. Ari geus aku diparahan. Boga salaki teh sia teh kanu kabega. Tingalikeun bulan hareup mitoha aing. Aduh di kumaha teh. Temok ku aing keur heuai. Dabongana pamajikan aing mah garek didudut. Tah eta teh ngeunahan ku mitoha teh. Atawa pamajikan aing payahan heula bigeun ka mitoha. Ulah Kitu urus. Cenah eta ngambek terus-terusan mitoha gelut aing jeung mitoha teh naon. Nepi ka kitu tah mah. Marukana pati-pati paeh oge aing teh naon ah. Aing geus gelut jeung mitoha mah. Oh teu Pak. Geuning jelema teh aya bosenna nya hirupna teh. Abong kena aing teh mayar goblok sia teh. Tuluy ku kulutus. Mata payunganan akan orang kehujanan kumaha nulunganana kanulah ayam di mana Lamun aing ngagrup nyen banyet alusnya nya. Wah bro nu manggil ya, Bang. Da ngariga nama geus pas gini. Geus pas dari patokan Nganjing butuh teu pas teh. Mun pangabutuh hayu buru-buru tuturkeun aing. dari kaya tenang aja bangun di astana Ais. nu goreng biar rasana Hai. sasumana kaparos mangga jaya sumana
dong baledogan goblok wani maka dia sia dasar mau baledogan teh mau kudu gentleman hirup mah deuleu benar kumaha lamun keuna ka legislatif walaupun keuna ka DPRD saya di mana tak gendong kemana-mana alah lain kemana-mana dengan membawa budak we atuh ngari aing kudu membawa ucing lain mun urang mah pikeun ka indungna pan indungna teh maot namanya nguping maut nah kunaon maut mah ngaramet nah ngaramet make jeung maut make celana jero nah make maut bobogaanana kulentah aya 17 mah meureun muni nyepot digemrong lentah heeh marukana gudang terasi meureun ketempor teh kembu burukan sale eta lentah tina sagede-gede rokok nepi ka sagede-gede inung suku meureun pamajikan aing teh beakeun getih jadi we leuleus nya pasti atuh ai loba-loba teh digotong ti sawah teh dimandian ku aing naon panyakitna cik nya pariksa ai breh teh dina bobogaanana nepi ka ringuy nepi ka nyocok lentah meni aya 17na muing paingan atuh ampun nah atuh pajikan ceplok ke ku aing didudutan babari da geus mararontok teu pati nyepot teuing meureun eta nu ka 18 nama hese teh didudut teh da begang kene wah digunting ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek kumaha jeritna teh lain lentah eta mah anjing ai sia teu apa kawas nu teu wau alah padahal ngaminggu ge katempo teh pansok dirongokan eta ku sarimag jeung lentah nya beda rada geunteul saeutik teh sarimag teh lanyedna ada geus buka anak opat abah naon ya lanyet ari emak teh ka mana abah nanyakeun indungna aya pan maot baheula ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah oh jadi Allah bogoheun ka emak sia mah udah supir elap Allah teh nu nyiptakeun urang anu ngajadikeun indung maneh anu nyajadikeun maneh Allah teh heeh ngajadikeun kaum muslimin wal muslimat ngajadikeun minal aidin pananjeuna heeh Allah teh heeh atuh urang ka Allah yeuh dek naon sia teh urang ka emak engke ge katuturkeun ku aing kumaneh sareng bakal engke ge katuturkeun abah naon mending kurang ka emak urang ngenong di emak meureun Allah mapan beunghar aduh rek barang peda ampun emangna Allah teh supir elep nah sia teh kabina-bina teuing ada budak apa aya Allah lega sawahna aduh ampun lain lega deui kabeh ge nu kagunganana teh ayeuna disarwakeun jeung atuh urang minta beas atuh toba ada budak atuh baru kadaya di kieuna meureun nu matak maneh cing bener ge ulah nurutan bapa maneh ke bakal ka sawarga Allah bakal nikmat hai di sawarga aya balong apa ujang aya nguseup ulah sarwakeun jeung di abong dunia pikiran anak-anak ada budak kapuraeun ngomong kage katuturkeun ku urang bakal maot sarara oge urang teh heeh atuh meureun ujang teh kudu
kumaha lamun hayang maot hayang sampurna teh kudu daek ngaji daek salat ibadah. Ai salat teh kumaha wah heuke urang tanyakeun heula ka kiai da aing oge teu apal. Mana lagi sekali-kali aja. Kapok aing ngabareta oge salat teh dicarekan. Nah, make jeung kapok. Aing teh hayang guguru salat. Yo cenah tuturkeun ceuk guru teh. Ai kitu. Ai perbah awe salam ditemalan ku aing. Ceuk guru teh assalamualaikum warahmatullahi. Aing teh tukang teh waalaikumsalam. Sugan teh moal ngambek. Nya heueuh atuh. Tong ditemalan. Ai perbah ruku soek calanana teh. Sampingna sarungna. Pan geuning teu make kolor salatna teh guru teh. Jarang make kolor. Allahu akbar barawak teh. Muni katempo kabeh. Aduh. Bobogaan eta imam kumaha teh? Aing pan kaget baca nyaho salat. Ceuk aing teh alah muni gede. Alah muni hideung. Eta guru aing meureun bakat tinggu amak keur salat oge ngomong hideung oge ciptaan Allahu akbar. Eta kudu ditemalan make nejeh ka aing. Aing sugan aing salat teh kudu nejeh deui aing ka tukang gor teh di masjid garelut. Oh alah nepi ka paburanta kabayakeun di masjid gelut aing gara-garana nepi ka diusir nepi ka dikakat na masjid. Lain tempat ibadah tempat karaman gitu abah naon nu mata kudu dek ngaji ge kitu tah ulah awam teh kana agama teh cing apa kana huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu alif keur ngagambang. Ari alif teh bisa dibaca a i u. Lamun hayang jadi a teh dijabar. Lamun hayang jadi i dijateng. Naon atuh dari urusan hayang jadi u dikaltim. Lain urusan provinsi. Belenggu bapak teh. Eta awam. Sok ku abah bacana ku ujang etanana sok atuh. Ejahna sok. Alif jabar a, alif JRI, alif PSU. Sok a i u. Tah kitu benar. Oh kitu? Heeh. Aya abah bisa anya. Heeh. Lamun hayang jadian make nun dihareup. Cuma contohna alif nun mati jabar an. Halus dah lain halus alif nun mati katabrak naon dan nun metara ulin ka jalan atuh tara ameng ka jalan buku nun meminang ulin ka jalan geuningan bebeja heula ka indungna teh ma nun bade ameng ka jalan nun neng menurang nur eta mah lain heeh atawa ditangwin alif tangwin jabaran alif tangwin JRin alif tangwin PSun anterkeun aninun mun bodoh pisan B jabar ba B JRB B PSu bakaka babibu belengong jauh-jauh karena bakakak nah anak-anak tapi ngeunah aing dicarekan ku anak ku anak pada kitu ngeunah apa dicarekan ku anak ngeunah heuh ke dipaehan atuh langkung raos kitu mah pieuran aya dipaehan budak kitu ai budak nepi ka sepeun kitu teh B tangwin jabarban B tangwin JRbin B tangwin PSbun bantingkeun ban bin bun kumaha maneh we atuh abah naon hayang disunatan abah oke geus boga duit kabit nah da disunatan mah lain ku duit ku peso kudu diburuhan nu ngeureutna teh teh ku abah keureutna teu becus diajar enggak mau kenapa aduh eta ku saruana maksud lo
keuleuh aing mah ka maneh teh. Jadi bakal lunyak budak. Eueuh tuladeun anak hirup teh. Eueuh turutaneun anak. Ngan ngabegal we jeung ngabegal. Dibuat. Marukana moal doraka anu kitu teh. Sedih. Naik-naik. Da jeung nyana deui. Atuh. Jeung ngabegal mah abah kieu usaha mah ye. Kumaha? Ini ke tempat parkir. Parkir motor turun nyokot hiji. Oh, eta mah teu haram. Henteu teh mah. Ngan digebugan wungkul. Alah ngabodor anak aing. Halus budak teh geus. Nah, anak-anakan. Geus aya senian. Heeh. Lawak. Wah, betok bukna halus. Mending dagang kangkung abah. Halus teh. Sabeungkeut saperak. Oh, ini mah mahal 2.500. Batina saperak 2 perak kumpulkeun sok 3 juta beungkeut we sabaraha sapoe ku abah geus 3 juta perak. Lamun payu mah dedet we atuh paksa ka jelema jual paksa nu teu meuli dagor jeung jabatan ngabegal mah doraka teh. Tapi dapul teu payu wae dahar ku sorangan sugan we atuh asam urat kaituna. Aya asam urat teh jang beunghar. Oh insyaallah atuh aya kitu mah. Heeh. Bah, naon? Alah, naon saya alah-alahan. Abah buru-buru bah. Naon? Hayang motor abah. Cucungik sia. Coba selain-lain we. Nepi ka lahuta emangna motor teh barang murah. Buru-buru abah. Mulukan roti. Gablek duit di mana aing? Bang iridit bah. Teu gablek uang muka. Buru-buru abah. Moal ka setoran saya teh kumaha teh? Abah buru-buru abah. Hei. Aya naon? Naon tah? Naon teh sia murucut. Tika tadi aing hayang motor teh. Ih. Budak teh hayang modal meureunnya. Si goblok. Nah atuh nyebut ngiridit sia teh bete. Ieu beuteung uing ngiridit abah. Nyalingit goblok. Be nepi ka kitu-kitu anak-anakan abah naon tahu naon nu bau ya tahu campur jeung tai maneh lain tahu buruk lain tahu naon atuh tahun tu maneh coba jadi mengalunjak budak di mananya walungan anu jero tadi ada di Lebak sebelah kidul nyaan aya dinya ayar aing dek ngojay teuleum aing 3 jam mah nya bari mau budak heeh nya terek maehan budak ya oge montong neraka bari dak ya ieu tongong aing kapodolan bawa ka cai ka itu kan bae ya naon akang itu di sauran hare-hare wae jauh kene sawarga teh wah tebih atuh akang karek nepi ka mana perjalanan ka sawarga luar biasa rumitna mimiti keanehan geus karasa ti ayeuna ti ayeuna kan dibekalan buku bapak teh teu capek teu lapar teu hanaang oh kitu eta geuning wah luar biasa aya barokahna geuning eta ti kolot mah luar biasa ieu pangaruh kolot mata kolot tulis sumujud kitu lah naon geus karasa keanehan keajaiban ai siring hanaang teu henteu lapar henteu kaeta teu karasa haus bapak urang teh nepi ka bawah dinya saurang teh proses ka sawarga teh nepi ka kieu ieu ieu teh karek saparapat teh acan jeung teh hayang
proses anu model kieu teh can ngaliwatan Jonggiri Salaka eta wah tempat anu tiis luar biasa eta anu berat temu mudah-mudahan lancar mudah-mudahan we Kang naon-naon jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana anu bisa nincak sawarga teu sagawayah manusia sugane atuh urangnya kahareupna mah jadi jalma anu mabrul amin ya doana we dijarahkeun dewe kieu ka sawarga tempat suci euy sakalian umroh kan luar biasa romantika kehidupan alam dunia nuka seorang gua Kangnya Kang pasang surutna dunia bener naik moduna dunia paingan eta euy salah sahiji katerangan ayat-ayat pangeran laras kumaha unikna cing kumaha unikna eta ayat naon yen ieu dunya teh ruksakna ku leungeun-leungeun manusia boh di daratan di lautan ku polah-polah jelema nya Kang sagalak-galakna ge maung bayangkeun ku silaing nu dihakan ngan ukur semet daging tapi jelema euy kumaha jelema Kang bebetian dihakan membuahan dang daunan diremus membuahan beak bubuahan pon kitu deui lauk domba hayam rakus dulu can kerek di dahar eta nu kacida mah aspal jeung semen lebih ka beak tah eta leuwihna teh euy aya kelebihan di kagetan we tuluy matak sampurnana jelema teh kitu bener sampurna lamun jahat leuwih ti sato eta bener oge teu kapalang leuwih di ti sato leuwih eta tah aya we kaituna sampurna dina jeroning sampurna artina bisa nyampurnakeunana insan kamil mukamil kaituna euy eta teh ieu tahapan ilmu ieu nyata kitu tah eta perjalanan ka sawarga ngan jigana dina praktekna mah euy moal kuat kumaha apan aya doa ti kolot nyapang doa dibekalan ongkoh lumatak ulah mang deui ulah ragu-ragu deui dina nyeng hareupan sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngabatalkeun kana perjuangan ulah cangcaya teh deui ku kitu teh mah duh sorana wanita cepel nah pihujaneun kitu lodo atuh lodo deui euy lodo sorana manusia naon teh di mana suka teuing mun urang mareret atuh mun bejaan gawin gitu iya teh neuleuh nyaho mun lawang dewek ti keburu sana gawir beteung mending ngadaradan pasti teh untung eueuh waduk moal aya di dinya mah aya sorak naon betenya pikakeungeun manusia bancet teh cenah tarik-tarik teuing bancet teh make pengeras make sesisting eta bangkong korodok aya bontong ieu teh nu hejo teh geuning bangkong catang bangkong rek dalang ulah kaget manusia aya ku kabeneran poe ieu aing aya milik aya manusia aneh-aneh teuing rupaan jiga receh eta anu tukang pon kitu deui karunya eta malaikat geus dina tak-takna nganung harti asup kaya tempat bakal jadi mangsa kula hei manusia
Gera samad inung Bapak tungkul kana juku tangga kasadapan lamun maneh hayang salamet hayang hirup langgeng kudu mayar ka kula manusia dulu eta naonana tong dilelewe sia kumaha mun nyeureud ngamekeun ke Gusti Doh, tersangka urang anjog jeung kebon cikur doh. cihi kebon cikur cenah euy ye kucap ieu geuning la ilaha illallah makhluk teh geuning aduh jin kafir jigana jigana tai garing manehna jin kafir mah eta ku araraneh bebeungetan araraneh teh ieu dunya aduh asa teu umum eta bebeungetan pika kitu sugana tai garing Lain buatan Allah. Rarasaana teh KCP mulai ya. Nu pada manehna leuwih ti akang. Kade ulah diheureuyan kade. Kade nu kitu. Bisi nyiwit. bisi ngetrap. Aya nu kitu aya ngaranan. Ya aya atuh naon ngaranna? Sarua. Alien nya. Nah, alien jauh-jauh teh sarua jeung siling bisa ngomong bisa nyambung. Alien mah. Ai kadaharanana sarua jeung aing. Atawa sarua jeung lauk kroto. Ai di dinya naon? Aing mah kadaharanana atuh ngamena aing pinang baneng. Aduh, pinang baneng berkualitas bergizi aing mah sangu nu pulen. Sangu nu pulen jeung gorengan. Sia mah paling oge ti kotok. Lain tengah hina akang menilai. Halus perkiraan kabatur teh bener. Halus perkiraan anaknya. Beuti kotok. Mana teh muning. Mun manehna teh muning garing. Bisa jadi. Daun maneh ka kananana bejakeun aing make jopulen. Oh. Jopulen. Lamun dina kendaraan mah aing metreuk. Tah beres. Ai kuring sia mah teu gablek mobil. Aduh. Ayang dari teh kan. Lamun dina imah dewek mah hotel. Ari aing kacilingan. Aduh setan. Aduh, aing jeureun ku batur mung. Lamun dina baju aing mah jas. Aduh. Ari aing teu gablek baju. Nia jadi make mau ngalawan. Hei. Ngaranna saha sampean? Ngaran maneh teh. Mau dibejakeun sieun di puasaan. Ceng nang dah tuh. Ulah akang mah cantik bisa dipelet. Aya teh tukang. Gatah pelet. Sieun dipelet. Emangna aing teh bogoh ka sia. Kebenangan diri. Aing boga gerayu lipen setip gede teh. Doh. Keur naon? Garinggem. Eta beungeut beureum kitu abis sakemar duanana beureuman. Anu hiji deui non teh. Heeh. Garinggem teh. Ku naon? Lipen setip gantina galinggem. Luntur atawa dulinggem. Bisa dihakan, da percis rambutan. Can usum rambutan manela. Mane abus kata batia dina harti. Yakin maneh kudu jadi mangsa kula. Boga duit sabaraha? Kayaknya tak kuring mah teu boga eta sia dina saku naon? Udah eta aya amplop. Kaciri eta tuh akang. Kadek lalapkeun. Lalapkeun, nolol atuh. Montong diasupkeun deui sia. Kadiekeun buka. Aing ge nyaho sia cek katanya. Aduh, eta apalan buta. Cek naon? Cek cok. Datan nira tangan demam. Oh iya. Datan nira tangan demam pakulingan rana. Pakulingan rana. Meni sayang kiih hayang naon bieu untung aya gana duh datang jeger ye
percaya kan dia arahan mah ieu tah aya tah boga duit aya duit sabaraha tah dirinya saha maneh satria pikaan dirinya mah saha maneh penggawa ngaran kaula kerincing wesi wah iya saha kikirincingan wah kerincing wesi kancing jaya kancing cetet anjing ngabala rodor eueuh kancingan gila kancing jaya Badalungan Badalohor Allahu Akbar Allahu Akbar harus nyambung ngaran sampean Badalungan Surya Pringga Surya 16 mending jaru bajiga ay mana nu tukang gentong atau minak jinggo Badalungan sampean Surya Pringga Bayu Putu Bima Putra Bima Ungjila ilaika wa ma ungjila min qabli wah tong kemana karep atuh ngomong teh nah can nepi kana wabillahi roti apaleun aya apaleun kan pan ka itu teh hum yukinun apaleun kungsi ngaji mun teh jelema teh pasti teh Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa cekek naon sia teke naon bete eta payun dora kumakan bieu naon sia oh anu pe ieu Arimbi Ratu lain maneh mah sok itu jauh-jauh waktu lain sok sia ngomong naon simun Arimbi Gagah lain gemes lain gitu sok sia ngomong naon Arimbi Sakti lain alah ai maneh teh wah lain gitu lah kadang sok sia ngomong naon Arimbi Mandraguna lain jauh-jauh ai maneh lain Arimbi Panggagahna lain babasa tuh kasih itu tuh aduh sebut bebalap dari amak aura kudununganana dicarekan puas nu ngadukung puas sia deui mun nu ngadukung ka aing teh jawala pisan bela ka aing teh ni era aing kudunungan ka era aya lamun sampean rek ngaganggu ye dua jelema ye dina harti hayang saling karepan jeung kaula gatot kaca salaku lurah tamtam negara ngarti sampean ya sampean lamun ngaganggu kaula dina harti hayang saling harepan jeung kaula salaku lurah Pagaden lurah tamtam ngomong teh lurah tamtam lurah Pagaden apa kan wani marangaku satya ora wani dening apa kulanang ora iwelang lain pikagileun dununganana ngomong teh eta uyuhan daek boga pawongan kitu dah uyuhan daek gaji untung sabar dudunganan daek aing mengukut pawongan kitu asa parabna we tai bagi pergi
awas ya ku aing. Tingalikeun ku aing sia. Lain kakak nganggap naon. Tingalikeun naon goblok. Ngancam sia teh aing. Lain nganggap naon kakak. Dibongohan keur hees ku aing. Da sia teh aya heesna. Dek di kumaha bool sia diurekkan ku aing. Wah, geus rada jeung dikait kenyang bedopan ka kait. Tentong. Ya. Anjing. Wonten ngaburusut. Wata seseiteun mah. Jeung pejit. Naon sia teh? Urek gusti ngait kana pujit di jero. Iraha. Alah, si tutungan jamna kitu. Oh, asanya we. Kana tuh pirang ngalaan urek dina bool. Kumaha euy? Talikeun kana tongong truk. Tuluy ke truk digas ku supirna. Jadi tapan ka bedol maneh kagusur. Pejit nangan keluar. Biasanya Moga-moga Gusti ulah kaalaman bae. ulah ka Atawa hayang lesot naik kana tangga kalapa. Tak urek anu amaya-amayana talikeun kana barang bang. oh benar Tuluy ngagajeleng ti luhur. muat ini Pan ka bedol pujitna teh kaluar nu ngagantung teh pujitna wungkul. Astagfirullahaladzim. biasanya itu Atawa ngakan karbit. oh benar Banjur ku cai. Lu nginum pan ngagolotrok sunut tina sungut pan ngabeledug mung serat pijil jeung pejitna di jero teh kosong Tinggal anjing ya kasihan ya lalinu. Mata kelalinu teman-teman. Badalungan Gatot Kaca Gatot Subroto maju kurang ajar buktikan ayo wala kebat ya kepong wah kuat jelema luar biasa woi tas kulungkang kolongkong hebat motong sudah datang aing kagok gelut jeung begini bantuan aing kade akang ketemu nih ngejo ngajaga buah anak aing nu leungit ingat baheula benerja leungit kenetik irungna di depan aing mah kieu ya belenu dari tete irungna teh karek nengtet buah-buah ieu buah-buah ieu anak aing kade atuh bisi tuh lamun heuh teh mah pangih deui aing jeung anak bari jeung kayaan rek gelut nah kumaha riwayatna naon teh apa ngomong gitu pangna langit budak pamajikan uing teh ngajuru ngajuru heeh
sasar tak budak geus 3 tahun teh leungit tak irungna teh panurun ka aing kieu ngan anak aing marada nyolotot tah model kitu kan karek nengtet diteteangan ka itu ka dieu kapangi dina got Allah lagu geus maot Allah di ruang boa maneh hirup deui anak aing naon maksudna teh jika anak aing nu modar maneh ngaranna saha Agnes Monica lain namun gitu mah lain jauh jika ningali naon bukakeun bujur lanan da aya tanda anak aing dina bujurna cing hayang nyawa tingali kali heula di kuburan dikubur heuh modar anak sia lain aing kitu heuh panginten atuh pamikitu mah tadi nama ku aing teh dikukut maneh teh geus dikukut dek diracun woi ya Kapek kumaha sia hampan santai aduh woi di kaos kocan kayak ngai ngepotong turna gitu teh woi nah gitunya lah ya woi ya marukana kumaha pakai maco lu itu kadeh mendiri nek jam kali dia atuh tah didinya jam mendiri nek jam anjing sia teh cici ka mana bieu goblok kunaon aya naon pokok kalalaki aya naon atuh gay sia gay goblok aduh setan alah ampun gelos ya modar sia puas karena gorong-gorong katanya panuju sia karena gawir tuh alah tulungan ya ngeun aku kupai teh panggil modak lihat awas wes lincah gitu sih goblok jeung lingas ayo usik ya musik kapengkek sia hawa angin sia ayat dah kadeh baru kana benang boleh keburu kan aduh bisa aduh bisa ngagilak na so kaleret aduh ih unilinga si anjing cok sia woi Ngala goblok naon tah beungeut aing ngana tai muni ngala akan ya
kageudeung heul mah teh ya. Marokana pek anjing pek setan deh ya nafsu teuing jadi anjing nafsu teuing teh geuleuh lebih kaleles liur aja pasti nyai mah begini beak teragana kan sia udah kumpul ke taraga heula tuh maksakeun maneh teh tuh beak taraga parah ya aduh anjing bejakeun sia ka mah kade ngumpulkeun daerah bunguhna teh aduh api-api teh kumpul ke taraga teh ada keren beak puas anjing montong ditulungan anjing hop segerap purna dewa melahirkan nafsu gila-gila ya nafsu gila-gila ya kiri lusilan paingan kiri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tesaka sarabuk sabarang nyamuk iya rasakeun sia lajeng wae Raja Bega dah meremkeun panonna rep sidakep sina kutual mata di babahanan catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa ngedalakeun kesakten lir malam tumraping api doh sacido hingga teu sakacaping nyata nyaeta ngajadikeun angin barat taliwawang aya angin puting baliung muter turta Gatot Kaca kasapu ku angin tepat kejadian anak Gatot Kaca kasapu ku angin doh aneh teh asta jiga dawala mah teu
Agan. Astagfirullahaladzim. Eta angin sakilatuan, angin puting baliung. Agan. Selamat Agan. Agan. Mana? Biung berang-berang kemana? Kumaha nasib geus kieu ye junungan? Moal teu disiram. Aneh di wae. Anehna Ieu percaya. mun nya Gatot Kaca kasapu ku angin ari aing henteu duaan. Eta Ayo pengerti kajaiban ti kolot teh mah. Tah ieu anehna teh deui. Bayangkeun ku sia. Palingan ceuk bapa baka mangih keanehan-keanehan anu luar biasa ke di jalan. Iya Bukti di kolot urang teh lain jelema sama. sampun. Nya maca kolot ti kajauhan mah ayeuna ketempo nya geuning Semar teh euy. Oh, lain jelema sawanea atuh. Iya, awas hati-hati musuh. Hebat mana teu kasapu ku angin. Aing teh tidak muntang karena sadagori. Iya. Penastik kersah yang tumampara. Iya. Astra jingga oge kaget ku ayana ieu kajadian. Beres. Araraneh anu kapenak di satengahing marga. Dah. Atuh ieu denawa dijamak leungitan pelwi hilang tanpa kerana. Iya. Jang ngelek jadi lurah togog teh Jumantri. Oi. Bak atuh. Naon? Lain gebau ke Mitoha goblok. Oh mitoha Kang teh. Nanaonan ari abah ieu teh. Di kampung Bang. Wah, jadi manuk puyuh. Lain puyuh goblok mitoha aing. Sia teh. Ih. Udang mang. Duh. Dah. Itu sangka cepot. Kejadian anu model kieu ararane luar biasa. Ararane kejadian teh. Nah, naon ieu teh maksud tujuan mang teh? Dah. Sedaya-daya ieu yakin ieu teh ditugas ku bapa maneh ieu. Henteu kuring balik ditugas ku bapa kuring. Dek kasawarga kuring mah dititah ku Batara Kresna. Dek nepungan hiang otipati Jagatnata nganterkeun surat. Kula apa? Tapi maneh dibekalan ku bapa maneh. Henteu teh dibekalan. Wah, moal pati-pati bisa mukakeun kedok kaula. Lain apaleun Kang. Tak mungkin. Aya teh dunungan kuring moal naon? Sebab manehna bakal bisa nyalametkeun dirina. Nya. Hari ieu emang nanaonan kikieuan. Sebab dina danget ayeuna teh uing teh keur ngadaguan kereta api geuning eta disada. Dah. Eta. Mun teu nyambung jeung lalakon jelema. Dehing. Sadenge-dengena nya euy. Nah, makanya. Balelengan. Kula teh ditugas cepot. Ditugas naon ku saha? Ku Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ditugas naon? Nyaeta pikeun nyekel ieu cupu Manik Astagina. Oh, eta bukan. Secara teu langsung kaula teh ngajaga ieu pusaka ieu cupu. Lu. Cupu ieu teh naon? Teuing naon resina mah? Dapan. Ngan anu penting ulah leupas tina leungeun kaulangan ieu kaula geus kabuka ieu. Nyaeta ku anak Semar Badranaya daek teh daek ieu maneh tugas ti bapa maneh. Henteu kuring ti Batara Kresna dek nyeun alasan naon bae oge. Ngan dina lebah dia ieu cupu bawa.
keur naon pokona bawa we sakitu kula sama dieu geus teu loba omong sakitu engke bakaja heusi maksud tujuan maneh tujuan kaula tak kitu hampura permios cepot naon cing buka cupu naon teteh di jarona naon teteh moal kitu di jerona berlian we oh pek teh berlian barak bagus lamun heueuh berlian sacupu ieu sabaraha heula wah meureun 3 miliareun mah bisa aing gedong oh atuh akang hayang pindah ke Marga Ayu Raya bisa kebeli angkot hayang boga WC anu bisa ngabijikeun pedut nya kudu sagede-gedena tukung si dikejeunkeun cita-cita lebih kaluhur gitu sing sok buka naon tetena cupu teh teuing sugana atuh pemilikeun pimodaleun nya sugan we atuh teh nyaho milik mah sugan ke pecakan kayaknya udah buka heeh buka sing derak-derakkeun hayangnya jadi derat nih euy heeh sing sok puih ke cing minyak aipek teh orai sapi sok kitu lah atawa orai aipek teh kitu atawa orai dangdut aya kasieun betul teh aya orai sok atuh kanya sia teh jeung sudan wae atuh nyaho aya borangan borangan sia teh atawa orai samsa atawa di jerona teh emas oh karone wae kurang bukanya atawa orai samsa di kurilingan hileud dawala sok kitu dawala ulah sieun batu hileud oro kusi lain kayaknya bukana kenal sieun ku hileud baheula aing kungsi Kaligata aduh Kaligata aduruk gereja sing atuh kukuring teu wani mah cing kadea aipek teh euy alien huntuna teu gelede we urang kukut teh lebar luas kukut teh halus atawa biji tangkorak ye tangkorak jelema hirup urang salabarkeun mayit saha ieu tuh kitu pan ibadah oh eta teh urang mana-mana tangkorak ibadah teh oh baheula na kuring teh nyok-nyokot eta warisan teu beunang tuh cokot di Gunung Anu berlian aya sakintana sugan naik ingat ku aing mukana bisinya bener ya aling ai piduiteun belah ku batur logodor teh A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sing pi rezekieun logodor teh nya buaya nu gede buayana leutik leutik sagede cak-cak aduh pan ngagedean henteu tadi paraban henteu dolan henteu tadi paraban wah sabab kaburu dijejek buayana teureut ya buaya aipek teh kunti anak wai nggak begini sieun beurnya sieun jonolo teh sirahna wungkul cepot cika ningali kanyut maneh spek ku si lain borangan ada kacina aja itu sakit kali TV borangan kasihan katanya ayo dilahirkan Pak Jumaah mereka nama tapi borangan tapi sieuna Pak Jumaah nah dia teteker banjir ayah wajib jawab bener teh jawab tapi sieuna penasti kersah yang tumampara doh barang ieu cupu muka turubna anu diderat doh
ngadak-ngadak astra jiga dawala oge duwi kangga jengkang teu kiat ku serab-serabna. Iya ge. Aya cahaya anu mung serat tina ieu cupu. Dah. Cahaya papat warnane putih, kuning, abang, ireng. Iya ge. Wala. Dina opat cahaya gulung galang jadi hiji beres nugi kangga wujud hiji makhluk kasep ngarempereng koneng nur cahya sesekar ningwang nur cahya sekar ningwang cahaya kilang kumilang hilang nur cahaya sesekar ningwang cahaya hilang gumilang watek aji danar-dana alah dawala serap cahaya naon nya cekuring oge cahaya naon hileud orok teh gede-gede teuing mending ngapurisat kitu mah lah cingkanya nepi ka doh naon jo pasang Jok pelit we naon teh. aduh nah jalmi mana tinggal aya dokter nah naon katinggalina disebut dokter alah jadi cing tanya saha teh kenang saha den isi keluar ngaran kaula sumu ngaran kalau teh Bambang Sukmadewa wah Kusuma Bambang Sukmadewa Kusuma jenis kelamin lalaki laki-laki hobi nulung kanu butuh nalang kanu susah tempat tanggal lahir di dia bieu alah karek lahirnya budak ayeuna mah karek lahir oge jo capetang ya kenya tadina teh beuki daging atah eta teh Bambang Sukmadewa Kusuma putra saha kaula teh putra salira Allah anak kuring nah saha indungna ieu cupu horna da terakhir jeung cupu sing kuring mah tong sututuringan kitu kumaha mun indung barudak timuruan tarake kelehean jeung cupu akang sabara ai ieu ka dieu nya bapak kaula teh duanana dola ai tadi cupu sakali ewang jeung si lain nyao sugan geus ulah cekcok teu ka harti anu penting anjeun dek ka mana bade ka sawarga ulah dek naon ngajajabkeun ieu serat ti saha serat ti Prabu Batara Kresna keur ka saha ka Raja Triloka nepi ka teh dek ngajedog gitu di piwarang ngajajapkeun serati Batara Kresna tidunya keur kangge Otipati Jagatnata cikan mana suratna moal kade anu patuh kana janji bisa kaula ninggal seratna moal dibere duit ku kaula tong sok ngolok kitu seuing lalaborati dek nyilakakeun
kira-kira eta duit leutik mentok gituan. Lamun gede teu naon. Ngan gelut heula. Ai gede mah ai kitu. Jeung saha? Jeung guring halus. Halus pageuh. Hartina anjeun teh jujur kana naon paha. Benar. Amanat anu geus ditepikeun ku Kresna kasabean. Kuningan kitu ka Kresna, ai apal mah henteu. Lamun kitu sarada anjeun ka sawarga, yuk bareng jeung kaula. Ada kang geus ngarebut. Maksudna naon? Pokona bareng we jeung kaula. Jalan ka rebut. Nya maksudna pokona bareng, maksud jeung tujuan mah eta mah urusan kaula. Kudu sarua jeung kuring maksudna tuh. Maksud naon? Nya surat. Lamun hayang samaksud eta surat kadeukeun. Wah, eta. Kade cing istiqomah. Sing pageuh. Jejeg anceg. Ulah ungut karinduan ulah gedag kanginan. Awas. Cilakana jelema teh bodoh, poho, balanga, dunya akhirat. Potong dileuwih ah itu goblok. Kudu patuh kana janji teh kana amanah. Bodoh poho jeung ngarepereng koneng. Ya. Kaula dek milu lamun kitu carana. Urusan didinya kuring-kuring Sewang-sewangan we. nya atuh teu naon. Bisa kaula nuturkeun sampean. Ayo teu naon. Ngan ulah loba omong nya jeung ulah campelak ka dewa pamali. Nya teu naon kaula rek milu teu naon. Nuhun. Adalah. Tapi panggang ulah pada deukeut geus kumaha mun disaka dulurna. Ieu dina maksud soalna ieu. Ayo lah, ayo. Hebat. Dah, leres banget. Amanatna teh bener-bener kumanehna dijalankeun hartina. Katena Teu ungut kalinduan teu gedag kangina. Nepikeun surat ti jagat raya Pramudi tapikeun hiang ti pati jagatna. Sumohon. Ki kan kaula gerek nyakian nepi ka mama. Sobi gua. Tuna lampah eta. Doh, iya. Carios di lawang selama tangkap. Leres. Balau patau-patah bala penjaga lawang selama tangkap. Iya. Kasumpingan astra jinga dawala. Sampurasun rampes. Aya urang dunya itu. Leres urang. Kasumpingan urang dunya. Nguriling di jalan pikir. Teteh,
Sampurasun rampes kebalik deui hari ingis dume repangan tuntune abdi teh bingung melante kieu rasana melante kieu rasana musibah sasar mugi sing aya panyilar mugi sing aya panyilar abdi bata bukluk muncul aku elamu dirina sugi Kadia wangunan rene kadia lengiran Prapta kadia wangunan rene kadia lengiran Wilujeng Sumbing nuhun ulat nuhun
sareng saha mung dua aneh 2 ekor kulan mana-mana kita lebih ti 2 aya bade ka mana mulih ti mana jeung mulih ti mana bade angkat ka mana naon maksud tujuan kumaha abdi teh sing bade lebet ka sawarga dupi salira kapan kaula anu ngajaga lawang selamat tangkap lawang sawarga atuh kalarasan pisan yeun ya biasa abdi lebet wih sawarga teh kangge sadayana apa nu di dunya teh kabeh awewe lalaki banci eta teh calon neraka jeung calon surga 2 we duana ge sanjara radi karek calon yang jadi karek calon anu bakal bisa jadi nu mana aja teh anu bisa ngajawab dijawab kunaon dijawab ku leungeun sungut mah jempe hartina ku jelema anu geus pinuh ku gawe jadi teu lobat saur tanpa bukur teu lobat carja tanpa nyata nu penting mah kanyataan nyaeta ku gawena nyaeta loba amalna semuhun ngartos teu rada lawang sawarga teh nutup tapi muka lawang sawarga teh nutup tapi muka maksudna seperti anjeun dek numpak kendaraan numpak bus buka tapi nutup eta teh lawang bus teh nutup tapi muka nutup keur ka jelema nu teu boga ongkos tapi sanajan keur nutup pasti dibukakeun da ongkosna boga geus boga karcis jadi ongkos teh hartina aya di anjeun jeung kuncina kunci sawarga teh aya di anjeun da keur anjeun meureun di dunya geus ngadenge anjeun yen Allah moal rugi lamun manusia teu ibadah jeung Allah moal untung mun manusia getol ibadah sabab anu bakal kena ku rugi jeung untung teh maneh-maneh keneh di maneh ku maneh keur maneh sing horeng nu di dunya teh calon neraka wungkul heuh jeung calon surga duanana ge pancan aya nu jadi acan calon ngaranna ge dina alamna ge pan alam barjah alam wah itu teh mahsyar barjah nepi ka hijabna ni sahabna di non teh di timbang cari timbang bener ni hisab tadinya teh jadi konsina teh aya di kuring iya naon konsina heuh bisa ngajawab nyaon pertarosanana tadi geus nyarita eta teh keur manusia sawarga teh manusia nyaeta manusia anu bisa ngajalankeun rel kemanusiaanana teh sawarga teh iya jadi nu rek ditaroskeun teh manusia tuh kuring rek nanyakeun ari manusia teh mana so kapan ieu tama irung iya eta mah dadana manusia heueuh nya ieu leungeunna leungeunna dadana beuteungna kulitna dagingna tulangna atina jantungna pejitna sukuna na wungkul geuning nya heueuh ai manusiana mana uluh jero tayu oh di jero cing sok korehan kalah modar zamaneh dibongkar ka jero yang panggih jeung manusia Astra jingga bingung dina manahna nanging emut kana purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wakasan emut pangbekel ti Semar Badranayan meredih dina manahna agungna kakresan kagungan supaya dilancarkeun
hayang jeung hayang panggih jeung manusia kumaha carana gampang hayang panggih jeung manusia ieu ningali pagaweanana cing sabab hayang eces jentre ka manusiana teh tempo pagaweanana sabab setiap aya dat sifat asma apa dong pagaweanana we mode ka pangeran heeh pan Allah teh jenenganana asmana heeh datna laisa kamitslihi syai'un sifatna Rahman Rahim apana kun payakun jadi jeung ngarajararadi manusia oge kakasih teteh ngan gaib barang nama itu dah jadi hayang panggih jeung manusia teh panggihkeun apana pagaweanana apa teh pagaweanana kumaha nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngaudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta sifatna manusia wallah nyaeta buktina dina gawe lamun pagaweanana geus kitu eta teh geus yakin katemong ti dunya keneh oge eta jelema teh calon surga dah jadinya bakal jadi ahli surga